Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeuneureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pang beberah kana manah. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru buah bilih bade ngersakeun ngintun atanapi masihan donasi kanggo naskah dongeng mangga tiasa ngahubungi wae ka nomor WA Mang Gurunya anu aya dina deskripsi ieu video. Sakali deui buah bilih ka para pemirsa bade masihan atanapi ngintun donasi kanggo naskah dongeng mangga tiasa ngahubungi wae ka nomor WA Mang Guru anu aya dina deskripsi ieu video. Hatur nuhun nya sateacana. Sok kaparayun sadayana. Mitra pemirsa dongeng Mang Guru kacaangan ku cahya obor katembong baju Jang Aris nepi karangsak dadana gareuneuk siga anu getih wubungan tina sela-sela bibirna ngalai getih anu semu lalambaran ciciren keur nandangan tatu jero anu pohara parnana. Jang Aris, ya Allah Gusti. Sanggeusna kumpul pangajian Lurah Asep nepi ka leuwa-leuwe sarta gura giru sesaladak ngadeketan Jang Aris. Jang Apan anu keur ngaguk-guk jeung ceurikan sobatna nepi ka nyuksruk didupak ku Lurah Asep. Waduh, teu nyangka oi, geuning Jang Aris sitergos beureum teh. Nya, teu nyangka sacango buuk kuring mah. Da eta atuh, biasa bae we geuning sapopoena oge. Ngan pedah we jadi sopan ayeuna mah budak teh. Bager deui sok mere maweh ka sasama. Nya, padahal mah pagawean sapopoena oge ngan saukur ngalajukut. Kitu di antara galecokna warga anu harita keur ngagugulung Jang Aris, malah mah teu saeutik anu nepi ka inghak-inghakan sagala. Dina paroman warga anu harita keur area di dinya, kabeh oge nembongkeun ka melang anu pohara. Geus Jang Lurah, angguran mah geura bawa ka imah. Ukur kapiuhan wungkul ieu mah. Ceuk saurang warga anu geus aya umuran gancang ngingetan kituna teh dibarengan ku ngusapan tonggong Lurah Asep anu harita keur ngaguk-guk bari teu eureun ngagalentoran Jang Aris. Lurah Asep tibang ungeuk sarta gura giru ngaleupaskeun rangkulanana ngarti kana kaayaan sigana mah salah saurang inohong lembur gura giru mere parentah sangkan nyiapkeun panggotong pikeun mawa Jang Aris. Geus asa loba kahutangan budi ku Jang Aris sigana mah cararea pada daek pada hayang nepi ka meh paheula-heula ngalaksanakeun eta parentah anu neangan awi atawa kaikeur panggotongna anu sungsong sarung jeung sajabana. Ai layon jelema anu itu kumaha Jang Lurah? Ceuk salah saurang inohong lembur tutunjuk ka tengah palataran. Kacaangan ku cahya obor katembong sirah si Akung mebes dina ngajumplukna sabangsaning dijukutan anu rada jangkung. Ramona, sukuna, leungeunna, peujit jeung bagean-bagean awak anu sejena nepi ka pabalatak di eta palataran. Nya karungan we urang pulasara sakumaha mistina. Tembal Lurah Asep dina kaayaan masih keneh sisimeukeun. Eta inohong lembur gancang bae mere parentah sok sanajan bari jeung bibiri gidigan antukna mah sababaraha urang warga oge ngagugu bagean-bagean awak si Akung di pulungan teu sirikna di ceumpalan sup di wadahan kana sarung anu salah sahiji tungtungna ditalikeun da bubuhan eueuh anu mawa karung harita mah nepi ka teu cukup di wadahan ku hiji sarung bagean-bagean awakna si Akung teh. Waduh, ieu mah cangkurileungna oi. Celengkeungna saurang jajaka kituna teh bari nembong-nembong sakeureut daging peot dina leungeunna dibarengan ku cungar cengir sagala kituna teh.
Sababaraha urang warga nepi kangah kay nempok kitu teh. Oncong bari heureui atuh euy, gancang wajahan. Cek Inohong lembur gancang ngagebes. Eueuh anu anieun heureui deui ari geus kitu mah sararea gura-giru ngarengsekeun pancena. Rek dibawa ka mana jang lurah ieu teh? Tanya Inohong lembur. Ah, nya ka imah kuring we mang. Sanggeus rengse itu ieuna bering sararea ngabring muru ka imahna Lurah Asep. Jang apaan, Jang? Heuh bejaan kolotna Jang Aris. Cek Lurah Asep, mere parentah ka Jang Apan, mangsa geus rek nepi ka imahna. Jang Apan gancang unggek, sarta anu saterusna mah satengah lelumpatan muruk ka imahna Kang Husna. Mitra-mitra pemiara tub dongeng Mang Guru, delila antarana Jang Apan geus nepi deui kanu dijugjugna, langsung bae gegedor sarta kekeleuweuhan nyalukan Nyi Iyam jeung Kang Husna. Tekung sidila pangeusi imah pating kurunyong. Aya naon Jang Apan? Cek Kang Husna nepi ka kurang kerung siga anu reuwas. Mangsa nempo Jang Apan anu nepi ka leuwa-leuwe nyurucud cimata. Si Aris cilaka Kang, nepi ka kapiyuhan. Tembal Jang Apan dibarengan ku beuki murubutna cai mata. Cilaka? Itu si Aris mah keur sare Jang Apan. Cek Kang Husna beuki kerung. Ret Nyi Iyam kasalakina. Kang Husna masih keneh kurang kerung. Teu percaya jeung hayang mastikeun heula sigana mah gura-giru bae Nyi Iyam ngadaragdeg muru ka kamar anakna. Kang Husna oge gancang nuturkeun. Aduh, mohon geuning Kang, teu aya si Aris teh. Cek Nyi Iyam, anu pangheulana nepi ka kamar Jang Aris, rampang rempeng neuteup ka kasalakina. Sanggeus puguh Jang Aris eueuh di kamarna, Nyi Iyam jeung Kang Husna gura-giru nyamperkeun deui ka Jang Apan di tepas imah. Di mana ayeuna si Aris na Apan? Cek Nyi Iyam rawah riwih neuteup ka Jang Apan. Dibawa ka imahna Palurah, Cek. Ari kitu, cilaka kunaon si Aris teh? Tanya Kang Husna, kalian sarua rampang rempeungna. Engkewe di ditu ngawangkongna Kang. Tembal Jang Apan siga nu geus teu sabar hayang ningalkeun eta imah. Geus dikitukeun mah teu kungsi talete deui, kalayan semu rerusuhan. Jang Apan jeung kolotna Jang Aris muruk ka imahna Lurah Asep. Panto imah mah nepi ka poho teu kungsi dipeundeutkeun acan. Mitra-mitra pemiara tub dongeng Mang Guru, sanepina ka anu dijugjug, kasampak di imahna Lurah Asep, geus loba warga anu ngagimbung, pagelek-gelek nepi ka buruan. Jang Apan jeung kolotna Jang Aris sasaladak asup ka jero imah. Aris, kunaon kasep? Aris. Mangsa nempo Jang Aris anu keur ngajoprak sarta pada ngagugulung di tengah imah teh, Nyi Iyam jeung Kang Husna nepi ka rampang rempeung sarta rawah riwih ngadeuketan anakna. Nepi ka teu malire ka sababaraha urang warga anu pating puringis, alatan kadupak atawa katincak ku dirina. Nyi Iyam langsung ngagukuk bari teu eureun ngagalentoran. Mangsa nempo kaayaan Jang Aris anu sakitu pikawatireunana. Pamolah Kang Husna oge teu jauh beda. Teu jauh ti kolotna Jang Aris, katembong Neng Yasmin anu keur sarua murbutkeun cimata diupahan sabisa-bisa kun jadi indungna. Kunaon si Aris teh Palurah? Tanya Kang Husna. Mangsa geus rada rerep tina ceurikna. Kabongohan ku musuhna Jang Husna. Musuh? Cek Kang Husna rada kurang kerung. Yang Aris teh si teregos beureum Jang Husna.
calengkeungna saurang inohong lembur. Sitergos beureum, ceuk Kang Husna beki kerung. Geus kitu mah darak-dak we salah saurang inohong lembur nyaritakeun sagala kajadianana diselang ku pating celengkeungna pairan tinu sejen anu milu nyaksian kana lumangsungna kajadian nepi ka pohara ngajenghokna Kang Husna jeung Nyi Iam oge canggeusna nyaho yen Sitergos beureum teh tetela geuning anakna. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru peuting harita di imahna Lurah Asep pohara pisan riweuhna anu ngurus Jang Aris, anu ngurus layon si Akung anu peuting harita keneh dikurebkeun. Da pajar teh gila ari kudu dilila-lila mah sajabati eta warga oge diriweuhkeun ku kapiuhanana Neng Yasmin jeung Nyi Iam anu tayohna mah kapiuhanana teh alatan teu kuat mangsa nyang hareupan eta kanyataan. Perkara kanyahoanana saha sabenerna Sitergos beureum estuning matak geunjleung sarta matak ear pikeun jalma rea nepi ka dina waktu anu ngan ukur sapoe oge bejana langsung darekab ka unggal pilemburan kaasup ka lembur Mayakpak anu jadi tempat dumukna Mbah Samiri. Hayu atuh urang nyempo, ceuk Mbah Samiri nepi ka rampang reupeung mangsa dina hiji beurang narima eta beja ti dua anakna anu lalaki. Lebih atuh jaba abahna oge neme damang pisan, ceuk anak Mbah Samiri anu panggedena. Aing mumul mah moncong, aing werek injit sorangan. Sanes kitu bah. Dah moncong loba bacot. Aja jauh gue sia ari mumul nganceur mah. Ceuk Mbah Samiri siga anu pohara ambekeunana. Tapi kituna teh atara pisan aya anu ngembeng herang dina sapasang panonna. Teu bisa majar kumaha antukna mah anakna Mbah Samiri ngelehan sarta nyanggupan kana kahayang anu jadi bapana. Melang sigana ari kudu ngantep Mbah Samiri indit sesoranganan mah sok sanajan kaayaan harita keur pohara panasna. Mbah Samiri jeung dua anakna anu lalaki pating geredig muru ka lembur Jatilindu. Rada rurusuhan tayona mah sieun kapeutingan di jalan. Mbah Samiri leumpang pangheulana geus jag-jag pisan ka tempona teh sok sanajan ari dua leungeunna mah tetep buntung semet pigeulangan. Ngan aya anu robah ka tempona teh dina dangdanana oge pajauh pisan jeung samemehna. Ayeuna mah Mbah Samiri mamake kopeah jeung pakaian anu katempona nyopan beungeutna oge jadi cahayaan. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru teu kacatur di jalanna mah dina mangsa wanci geus mimiti reupreupan Mbah Samiri jeung dua anakna geus narepi deui ka Jatilindu. Imahna Lurah Asep anu langsung di jugjugna teh dati samemehna oge geus meunang beja yen Jang Aris keur diurus ku kulawargana Lurah Asep. Sanapina ka anu dijugjug kasampak di imahna Lurah Asep masih keneh loba warga anu ngagimbung pagelak-gelak nepi kaburuan. Langsung pating kecewis warga oge mangsa ngurunyung Mbah Samiri teh. Satengah teu malirek anu keur pating kecewis ngomongkeun dirina gura-giru bae Mbah Samiri mah sasaladak asup ka jero imah dituturkeun ku dua anakna. Di jero imah katembong Jang Aris keur pada ngagugulung. Kulawargana Jang Didin ge geus araya di dinya. Abah, Mbah Samiri, ceuk Lurah Asep rada curing hak neuteup kanu anyar datang. Tiba ngareret sakedeung Mbah Samiri mah sarta anu saterusna mah gura-giru bae sasaladak ngadeuketan Jang Aris. Ajuh, kunyaon hijab cek Asep kunyaon, ceuk Mbah Samiri langsung ngaguk-guk bari ngusapan sirah Jang Aris. Ari anu diajak nyarita mah bararaah bisa nembalan. Da bubuhan masih keneh keur dina kaayaan kapiuhan. Kabawa ku kaayaan sigana mah dua anak Mbah Samiri jeung anu sijana oge jadi pipileuweun luwa-lewe. Yang Lurah cik mencacai acah sacangkir mah, ceuk Mbah Samiri mangsa geus rada-radep tina ceurikna. Lurah Asep gancang ngareret ka Neng Yasmin anu direretna langsung surti. Gura-giru bae ngoloyong karohangan dapur kalayan tekung silila oge geus ngurunyung deui bari mawa cai atah anu diwadahan kana cangkir. Saurang anakna Mbah Samiri gura-giru nampanan cangkir anu diasongkeun ku Neng Yasmin. Da geus puguh ari bapana mah taya ramuan. Sok eta cangkir ditunda di hareupeun Mbah Samiri. Bismillahirrahmanirrahim. Reup Mbah Samiri meureupkeun panonna
dua leungeunna anu buntung dipake nyekelan cangkir sok sanajan teu nepi ka diangkatkeun pikeun sakedapan Bah Samiri anteng gegerendengan bapatkeun jampena lain jang jawokan ayeuna mah anu dipakena teh tapi bagian tina ayat-ayat suci Al-Qur'an kabeh mata jadi museur neuteup ka Bah Samiri ditepas imah sababaraha warga nepi ka ngajejel sirah ronghok dina lawang panto hayang nempo kaayaan di jero imah. Dina kaayaan kitu ujug-ujug buruk-buk dalila antarana cai anu dina cangkir buburuk-bukan kabeh anu keur araya di dinya nepi ka pating polohok mangsa nempo eta kajadian teh nyah Bah Samiri beunta deui cai anu dina cangkir oge siga biasa deui. Pangusapkeun kana jajannya ceuk Bah Samiri ngareret ka saurang anakna anu dititah gancang ngagugu kalayan ati-ati pisan cai anu dicangkir diusapkeun lalaunan kana dadajang Aris. Kepretkeun saeucik kanya pamenceu si kasepnya ceuk Bah Samiri mere deui parentah. Anak Bah Samiri gancang ngagugu cai anu dina cangkir dikepret-kepretkeun kana beungeut jang Aris. Cukup gek geus kitu mah anak Bah Samiri diuk deui dina tempat asalna. Dalila antarana jang Aris ngulisik bari pupuringisan nyah beunta sarta rutret kanu keur ngariung dirina. Aris ancep heula moncong wakaji ganggu ceuk Bah Samiri gancang nyarek mangsa nempo Nyi Iam jeung Kang Husna anu caruringhak sarta semu hari weus-weus ngadeuketan anakna gancang ngarengkog duanana oge siga anu sieuneun ku Bah Samiri. Kalayan suara anu halon jang Aris neuteup kanu jadi indungna. Nya ieu mah kasep ieu mah tembal Nyi Iam dibarengan ku leuwa-leuwe. Ceuk Neng Yasmin cari nakdak ngadeuketan jang Aris tibang neuteup sok sanajan bari jeung pupuringisan tapi katembong aya imut saulas dina bibirna. Abah, hatur nuhun pisan parantos kersa nulungan ceuk jang Aris ngareret ka Bah Samiri. Mangsa jang Aris ngomong kitu teh sadaya oge rada kurang gerung sabab jang Aris bet nyaho ditulungan ku Bah Samiri sagala padahal mah kakarek sadar. Ajuh Abah anu sakejahnya nganyhunkeun mah kasep syariatnya ti hijab ayeuna mah Abah teh geus manggih jalan bebenyeran. Sora Bah Samiri dareuda dibarengan ku ngecalakna deui cai mata. Nempo kitu Lurah Asep jeung anu sejenna oge jadi pipilueun pating aling cereuk deui. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru kusadarna deui jang Aris kabeh anu araya di dinya siga anu mari lubungah sok sanajan kaayaanana jauh keneh kapulih siga samemehna. Kusadarna deui jang Aris kabeh anu araya siga anu mari lubungah sok sanajan kaayaanana jauh keneh kapulih siga samemehna. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru mangsa kadenge sora anu nakol bedug di masjid anu ngagembung di imahna Lurah Asep meh bareng baralik sejang ngalakonan kewajiban anu 3 rakaat. Bah Samiri, Lurah Asep, Kang Husna jeung anu sejenna mah salat di imah siga anu embungeun ninggalkeun jang Aris anu masih keneh dina kaayaan lemah. Nyi Iam milu salat di kamarna Neng Yasmin. Sanggeus rarengse salatna sadaya ngariung deui di patengahan iwal Neng Yasmin anu acan katempo teh. Ibuna, Aris Yasmin can beres salatna gitu ceuk Lurah Asep ngareret ka anu jadi pamajikanana. Nuju wiridan heula Neng Yasmin mah palurah malah Nyi Iam anu nemalan. Oh nyakeun bae ari kitu mah bawa sakuna ka dieu asa geus lapar ieu teh. Aris dahar nyaris ceuk Lurah Asep deui kituna teh bari rutret kanu diajak nyaritana. Jang Aris mah tibang nemalan ku ungeuk da memang geus ngarasa lapar bubuhan sapoe jeput karek kaeusian cai anu meunang barancahan Bah Samiri. Jung pamajikan Lurah Asep cengkat Nyi Iam gancang andurutan sejaman tuan. Keur kitu kadenge jeritna Neng Yasmin ti jero kamar. Sadaya nepi ka pating curinghak. Yasmin! Ceuk indungna Neng Yasmin.
anu tadina rek ngoloyong ka rohangan dapur jadi gura-giru muru ka kamar anakna. Yasmin, bapana, si Yasmin eueuh bapana. Cek indungna Neng Yasmin rampang rempeng siga anu pohara pisan tagiwurna. Eueuh ka mana ibuna, eueuh ka mana? Cek Lurah Asep gancang cengkat sarta gura-giru muru ka kamar anakna. Nyawe Neng Yasmin geus teu kasampak di eta kamar. Ret Lurah Asep kana jandela masih keneh rekep, celotna oge narula keneh. Astagfirullahaladzim, kemana atuh Neng Yasmin teh? Cek Nyi Iyam siga anu pohara pisan melangeunana. Karek mah cikeneh jelema anu araya di dinya teh ngarasa bungah ku sadarna Jang Aris. Kiwari geus kudu tagiwur tur ngarasa melang deui ku leungitna Neng Yasmin anu teu puguh musababna. Yeh, cag heula nya hei.